kebel aing telong kebon. Kedeung ah ka kebon mentes dahar. Ah, minta duit. Duit besian duit edi kita paling marah rese. Dia emang aing duit tinggal metikan na tanggal angka. Kebon dong lega, duit teu boga. 2000 we. Ih, Dibejakeun teu boga duit aing mah. jangan lapuk. Rek. Naon sih? Dek ka mana, Rek? Dek neangan si Cimong. Dek naon sari neangan jelema kos kumbili kos kitu. Pak. Dipelet kitu sih aku si Cimong. Dek kayak urusan kesulanya si mah. Nah, jika nama keribut ya. Mudah-mudahan be putus eta. Amin. Dek, kemana sih ya? Jajan ke warung. Kakak sih kemana? Aing tilok nempo, ilokan ulin ke Hongkong. Buru-buru ke Hongkong, aing minta duit 2000 bae gitu dibere geus selesai. Aing ngutang. Udah diberi ente mana nama ngutang? We ya. Aing mikiran nu kemari. Aing kanyoan teh yang intipnya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dikler. Yan, kumaha? Saya geus katemu jeung RT. Ih, aing kudu aing mikiran ieu. Mainan nyaun teh nya urang ngintip tah. Masing kanyoan doang bener tuh urang ngintip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cul, bener ka beneran aing. Ampun kudu bae ya. Tapi si aing aus ieu. Mulai mana? Ya, kau yang bawakan kopi tah. Geus tuh. Gitu ulina mah kopi. Resepan ya. Geus sira dia. Aing ka jero ge. Geus seru. Ngopi sampai olab. Jan, aing tadi ketemu si Riri. Perasaan aing makin sering ketemu si Riri jadi resep. Lah, gua pas biasa bae sih manyengan aing. Ini si lagi paling diincer bae ti keur ieu. Salah aing iki mah cerita kasih ya. Atuh hapus sih deketan cule. Pasti dia kena maka aing di sini. Maka sade Ngarap. Oh, si Riri itu. Emang jodoh mau ke mana? Mang Umar, manggil si Cimong tuh. Dek naon sih naon si Cimung bae geus puh neangan aing. Aya dahareupeun. Ih, naon neangan aki-aki, mendingan aing neangan sugan be aya. Re, tangguan re. Naon sih, Mang? Ilu ih. Udah kopi na ya. Panas aing ya. Aduh, gederan deh ya. Dak siap kumaha? Jeung Mang Umar geus ketemu can. Aing geus kebel aing temanggihan. Heuh aing itu manggil semanggian cul. Mau mana? Boro. Dipikir-pikir mah kasarnya teu eta Mang Umar ya. Tapi mun manehna larang teh ya. Heuh pugusan aing mah. Nyaremid bang naon. Aji sore urang mulai teh. Ya main. Gimana? Itu Siri dulu Mang Umar. Mang Umar itu. Enak. Coba teh. Udah di kopi nah Inggris teh beneran. Bang Haye mana ya penjahat kelamin sama ya. Aduh. Tangan Dre. Wah, parah ya. Naon teh nyekel-nyekel deui. Wah, pelecehan nih main cekel-cekel bae ya. Aduh. Pelecehan urang ieu. Naon sih ya? Tingkat umur Mang Umar mah. Ya, atuh kolot ge ulah budak ngora. Gedeng-gedeng, pantesan wani ngalalaga si Riri. Buk nanya. Bener banget. Bang kolot buk aing anyar emang masalah jeung sadaria. Len, nu kolot ngalaga. Ampun. Mang Umar kolot, ampun. Emang Rin ke mana? Ayo ku anter. Awas sih, nyekel-nyekel dek neangan si Cimong geus lah nya. Ampun. Ganti ge. Gara-gara sadaria sih keganggu bae. Jadi balik ke si Riri. Tadi gangguan ya ku budak. Mantak dae kan ngobrolin sia. Bener. Ampun ku pedeun. Selesai balik lah. Mau budak. Dak. Yang tempat ngopi ayo. Ayo, Canggel aing mau kopi. Diri lah yang ngopi. Tunggu nah ngopi sabari nangtung. Ya urang di diri lah ngopina di dieu. Ieu aing ka Mang Umar. Kolot ngalalaga udah komet bae nya. Aduh, rumah santai ka umur. Eta Mang Umar putus di Banten. Mongko cenah neangan pipikangeun teh kieu. Ja eta siri teh daekeun. Nyaho ini hukum halam lah. Main nama sekolah takos gitu cek aing geus moal. Eta kudu dioperasi plastik. Plastikna plastik urut teh ya, takarak. Sarua bae. Parah sama si urut dan no ember. Woi dak, si hareudang tuh. Tuh aing hareudang Aing mah hareudang Guyang yuk. Ayo. Aing geus kebel ya tuh yang di Cidurian yuk. Ayo aing sekalian aing ngisi di jero cai. Ayo.
Wah, ngalah daun lah lumayan dengan papais. Bari ngeuseut. Daun heula Mas. Lah aing mah di dieu bae lah. Bang aing balik ngeuseut garing daunna. Mantap geurang seger ya. Tapi ciri jasa mah cair nih. Malah ini dia bagus tuh. Weh, rumah tuker nih. Barang gaman yuk. Ayo orang mandi yuk. Orang buyangna deket mana Ayo gue mana? Keselin kan? Yalah yuk, kita mandi lah. Cul, kan saya mau ke KB sih? pada aing ge balik bararasa mending aing sataranjang. Atur mah tuh. Moal. Kasih aja ini. Aing ke hareudang ya. Salah ini dia. Tak sama teu kira-kira teu kadeu kitu yang keur ngeuseup. Ih, men kuat langsung mandi bae. Ja laukna karabur. Geus yak mana ulah di denge. Urang maguyang bae. Ayolah, bodo amat lah. Ayolah orang papali dan jojohan. Ayo. Makan kesedak balik terlanjang sih ya. Weh, bisa yuk tiris aing mah. Karak geus teh sakumaha tiris aing mah. Aing ge tiris ya. Jadi yang geus cadak. Geus sih anjing lu lah. Terapnya aduh, nahan-nahan ya. Weh, baju mah kemana yuk? Mana? Baju urang. Aduh. Urang banyak. Yuk. Kumaha balik nyorong sateranjang ya. Aduh. Ayo dak, nangan naon be? Jeung nutupan si Brandon. Di mana tuh? Nangan daun cau ke? Kemana? Coba dulu yuk. Hampurlah si Riri tumben uka imah. Bisa males amat sih di tengah dangdut. Tadi karak main nyampe tema sih ya. Kebenaran amat tis antar kena ieu ngalah dangdut. Bosen-bosen sih Ri nyepan dangdut. Kumaha deui Isa aing males tapi mah aing nu nita. Ayo tengdes. Kumaha urang yuk. Dak yuk, daun cau yuk. Coba yuk. Aing mau ayo. Brandon aing isini asa yuk. Oh ya tuh busuan di aing ya. Si Asep aing mah yuk. Aduh. Aman tuh yuk. Mana. Tapi lewat nomor isi lewat kebun yuk. Ayo lewat kebun lah. Dina lagi. Ih, gerani bisa anu deui. Ini. Tadi mana ngalah dangdut nak? Eta hareupan saeutik di dinya. Kebosen-bosen ngadaharan dangdut. Atuh kumaha mah aing nita. Ari di dinya. Heeh. Menginjeun Pak. Jeung lah. Jadi, geus meureun sakege muap teureun ya. Wah, isian naonna sih kos gitu, itu lanjang. Yang inget gede ge uka isin. Tadi baju aing anu mah langkeun jeung budak. Dicai. Nggak sayuan ngumpat ih. Iya, ieu isin aing.